Aing erek joget pokoknya mah. Naon? Bagi dua. Kira 50.000 mau dibagi dua tuh. Bagi dua. Lumayan. Cek aing naon. Padahal udah aing kita teleponna. Bunuhin lah, bagi dua. Besok langsung ke dia salewewang. Kan aing gak punya uang, aing mah. Tuh, ampun, ting. Oh, mau 5.000 na. Kurang bukan duit 30 ya. Aing gak punya uang pisan atuh perak-perak juga. Tuh. Aing. Sekarang cinta. Aing 20. Aing 30. Oh, Oh, aing jeung nyawer di panggung. Tapi kan kamu nu nemunya, masa aing yang gede? Terus Geus we, aing we yang 20. Maneh nu 30. benar. Ah, ka maneh nu manggihan mimitina. Ya, Nah, gitu atuh. aing 20, kamu yang 30. Kan gedean maneh. Nah, aing 30 berarti nya. Iya. Tapi Kenapa? 30 aing yuk. Kan gede kamu. Aduh. Heran, kumaha pamikirana. Kamu sekolah tuh? Ya sekolah lah. Bisa ngitung. Ya bisa. Tadi mangi duit ieu 50. Heeh. Ya, dicokot. Heeh. Bagi dua, berarti 25 ewang. Nah, terus ka urang ieu duit 30. 30. Oh, pulangan. Oh. Nah, jadi urang nu 30. Heeh. Tapi kusabab kamu yang manggihan, Heeh. jadi aing ngerasa gak enak, aing aja yang 20. Maneh nu gede nu manggihan, Oh. nu 30. Berarti aing 30-nya. Ah, panggedean aing mah 20 leutik atuh. Sinarion bager. Gitu atuh, sekali-kali mau udah yang anu. Pusing ka aing teh.